jeung sonten pamesa patepang deui jeung abdi salsa di warta panganyarna. 2 jalma maot katinun tanah urug di wilayah Kalurahan Ait Rombunan Daya Sibolga, Sumatera Utara. Salasa, Kaping 4 bulan 8 2020. Kajadian ieu lumangsung sakitar jam 4 sore nalika korban keur neangan kesusuikeun bahan bangunan. Aya 4 orang anu katimbun dina musibah ieu. Cek keterangan warga, untuk korban anu maot nyaeta AN 14 tahun jeung JH 20 tahun. Korban lainna ngalaman baluka sarta langsung dibawa ka imah sakit pikeun dibere perawatan. Musabab tanah urang ieu masih kene ditalungtik ku pihak berwenang. Kasubag Humas Polres Sibolga Situn R. Samin menyebutkeun yen tanah urag ieu disaka lumangsung alatan hujan gede anu terus-terusan ngaguyur wilayah eta. Warga di sabudeureun lokasi ayeuna dihimbau pikeun waspada kana potensi tanah longsor susulan. Pihak berwenang oge geus ngiringkeun tim evakuasi pikeun ngabantuan warga anu masih kene aya di lokasi bahaya. Kajadian ieu nyisakeun duka anu jero pikeun kulawarga korban. Sapertos lahu warta minta abdi sangat